Jangan lupa subscribe channel Jampar OPC. Aduh, sakit. Cek aing ge naon jagaan ya HP kalah ilun molor Atuh pananya tundu bos. geus dipapatahan ku aing ulah geura molor jagaan HP gagal bengasesekeun bikang geus aya kok di situ bensin beak aing ge naon dia mah jagaan ya HP gagal be cek aing ge lamun di jagaan mah urang ACC sore ieu malah ilun molor atuh. Goblok, nuk bonaran aing gitu bos. kunaon tungan teu kadeleng nabrak gantar tadi. Atuh kunaon len tungkul. Mentah mah nyaho, kalah nuk mayahan aing dicekek bae tadi aku yang dileleutik. Main cekek-cekek na bae. Dasar hirup balangsak. Nope. Nutur-nutur aing bae. Ngariweukeun dia mah. Kaduhung ku yang tadi cekek dia tikeur orok. Di kamari hayang be tadi carekanan ku aing. Aing ilun ongko. Di tengah jagaan HP kalah ilun molor. Pancek aing tungguan bisa aya chat tina si Saroh. Kan ketemuan meureunis janjian. Ai tunduk mah kumaha? Pan ku geus dibejaan jagaan HP pira ku dia teu ngadenge. Hangus meureun. Geus bosong dia. Ngas mah apain ya? Hilang. Balasakeun bae. Mama Ketemuan terjadi motor beak bensin aing nuk modar kacekek ku gantar. Aing Mas kene apanya? geus kuda ka ditelah. Woi, ai pesan ya. Bos. Tah, Pesan naon? si Saroh tah kana ge. Si Saroh? Heeh, tah baca ge. Pan tadi mah eueuh. Naon cenah? Deukeut dia jadi kepiting urang apel. Jadi. Atuh coba berang mun odong kudu nama aing nu ajlet. Kalah jungkrak. Atau aing hang atoh, sugan bae dia jadi kawin. Hayang atuh mun kuat mangkep kana aing. Dong aing tanggal mahoni bae dia mah ditangkeupan. Atau emang dong tanggal mahoni dulu betul lagi. Gitu lalu membacot. Yang penting orang apel puting ah. Nges saya. Pokoknya mah dia puting kudu setil. Ya. Make baju lebaran pakai dengan jang mah. Ulah baju kieu dong juri. Pokoknya puting dia sampur ka imah kudu geus setil. Nges oke puting. Heeh. Pokoknya mah puting dia lamun begitu siap langsung ngageak ka imah aing neuk sadang dan heulan laju langsung urang bangbrat kasih eta. Saha ngaranna? Si Sahageun? Si Sasoh. Oh, si Sasoh. Urang bangbrat langsung ulah acara pakai kade itu langsung bangbrat be pokona mah. Begitu nyampe ka imah langsung lap diuk urang obrolan mun bisa mah langsung jengkolot na kitu. Intina mah dia kudu setil. Lamun terus disetil dipayahan dia ku yang di dinya keneh. Tenang, baju aing mah butut tadi ya. Ku goblok. Ada sia kunaon sengar dong jelema teu ngaradig be biasa be setan Ka mana as ya? luka eta tadi mah nuju ka Yuk. Ayo. ande naon sia Yuk sia ka dieu. kan be oh ada duit dong namanya nya mere duit sia duit naon bro ngogrokkeun layan aing masih ada kan kalau mun siapa yang dikobongkeun waduh endung kunaon endung endung Aisyah udah kejadian naon jadi jelema manya sia anu kitu bae mah yang tadi para gajul Anak undang lo dipaksa be untuk mulai endah ngomong atuh kudu nurut sia ka kolot mah kudu naik kalau nang untuk mulai duit
nan kudu jeung duit bae sia. Kudu lah. Nan jeung duit bae jeung duit. Sadok jeung kopi mah enda sia koe. Temen diinum ku aing, Be. Ya, cabokan koe sakalian deh. Contoh ta adi sia ta. Aya dae ka kobong mah. Atuh ku ngaji-ngaji bae mah bisa. Pan sineng mah bikang meureun, Be. Atuh justru eta sia komo lalaki kudu bisa ngaji. Dia sia bakal jadi imam meureun. Tenang bae mama. Atuh ho imam kan kudu bisa ngaji, kudu bisa sholat sia. Mah nya kitu. Leukeun bae ke, Be. Lamarkeun burung. Atuh Gura ngomong-ngomong lamar, naon lamar sia ngaji ge can bisa usahaan teu bisa. Tenang bae kan dikawinkeun, Be. Beuh, Nu kudu naon sia lah. Si Babe mah. Pagawean ngeun ka molor. Kumaha, Be? Molor we. Eta sia duit deui bae. Babe mah. Jeung rokok geura, Be. Wah aing teu boga duit. Geura, Be. Yang Kayakeun ka di sia tah. Gocap, Be. Boro-boro ku gocap. Capai, Be, burung. Adi sia tadi minta duit ke aing untuk meuli ieu cenah ieu teh non untuk meuli Pembalut, Abah. pembalut nya. Mohon. Oh lajuna mah ku aing ditah make sabut wae ku aing teh boga duit. Astagfirullah. Nu sabot aing teh malah aing. Sineng nu make sabut tek non. Geus minta duit pokona mah aing. Wah aing teh boga duit. Ai kitu lah pohara bah, anak mah. Atuh aing kuli naon sia mah. Geus mending mabur lah ka ditu. Ulah picarekeun aing bae. Nu aing teh dibere duit aing. Mabur kana teh bisa disepakan ku aing. Oh, sebelum aing mabur lah aing. Ulah balik-balik teh sia. Oh, geus aing mah. Mabur aing. Pusing aing di mah bae. Pohara bagus. Ampura bae satacana. Kan neng cetan nya jeung cowok. Wios teh cenah mun ka dieu. Wih atuh teh naon apa mah atoh. Bener nya? Lamun ka dieu mah. Kemayangan. Mohon berungkin dicat deui kitu tak kajeun Oh, gitu. mending tah ka dieu bae. Mohon. Kayak abah nu teh heula nu nyang hareupan anu ulin ka dieu mah. Kayak abah heula nu ngomong. Mohon. Hayang nyaho abah bener tah henteu eta jelema. Berarti wios nya? Heeh, Oh, mohon. geus tah ka dieu bae. Keun poho bae mau kopi. Ratu mah. Bohong abah malah lagaan. Bisi teh Abah. Oh geus tah ka dieu bae mumpung sore keneh. Mohon, Pak. Ditungguan ku abah di dieu gitu. Aindek bener mah. Waduh, aing kemana anak jelema na. Di dagoan mana cetan di bawah HP-na. Aing kemana anak jelema da? Oh, di tangguan gua injang di aing. Gagal deh bae mana. Waduh, aing. Gerak ku yang datang kudu didagor-dagorkeun mah anak jelema. Brengsek da kita saya tanya. Kumaha lamun geus aya nu teu heula nu nganjangan. Aduh. Geus kasih lep deui bae doang da ieu. Mangkanya bener-bener wow hate mah. Brengsek saya ka mana cenah. Mana eueuh jam deng teu bisa neuleuh jam. Mana kebal. Pasti nang ngadago-dago bae ya di imahna. Tah, brengsek kerak lebih di dagoan gua yang 10.000 yang ngadagoan. Dia ka mana bae kitu. Ieu geus dikumbah tuh ku aing, Bos. Atuh Di lain bensinan. kitu aing mampan geus deuleu ku dia jam. Aing teu make jam. Mantap gimana aing neuleuh jemar aing ngechat eueuh. Beli order aing nungguan dia beak 10.000 aing nungguan dia. Geus. Ka imahna bae cenah. Geus aya ulah deui. Atuh dia. Atuh bener dia mah. Isi panggilan pan urang ku batur. Atuh nu enak mawana dia mah ulah nek maehan aing deui bae atuh ku. Atuh. Dipaehan ya aing tulus kuari mah. Tikeur beurang aing mesti dipaehan ku dia. Kunaon kitu, Bos? Kunaon tunggur dia mau motorna teh enak. Aing geus hebring ieu penampilan. Aduh, geus aing bisa anu eta di teh. Geus berapa motorna teh? Enak ini ya. Mata selain aduh. Mun ku seueuh dia ngata-ngata aing. Atuh awas coba gerak mundur ka dia ya.
Atuh coba bantuannya. Panangin akan ke antar. Nges tampang dama. Saudara dia lain. Nges tasik. Takik. Ibu kangkene dia nyeksain. Wes gerah hirupan. Gerah hirupan udah ketinggalan. Jadi batur. Kalau dia ajak batur. Goblok dia mah. Ayo gerah hirupan nih. Makanan gitu. Hah?